kalayan ngangge madu kacerma watake bisa ngojal saking gegan kadabian ala dia sapa benar Raden Gatot Kaca Gatot Kaca benteng negara berjuang ngabela bangsa nanjirkeun rika adilan nanjirkeun rika adilan nangakeun kasadayan budayana hot dewala ka dieu saya kulan saya kulan tanah di pangeran ngawang diwiyagi sanes kalanu dituju urang teh kedah bersatu Raden Bagus Gatot Kaca gelar putra ti Amarta pahlawan pembela bangsa banteng bebenteng negara Raden Bagus Gatot Kaca gelar putra ti Amarta resi terhing kusuma aku mana kau perwira tingginya yakin kasalira tuandang ijing silang dina kuning bela tenang ludang hantering rang berjuang di medan perang berjuang di medan perang ngayonan musuh nu curang jadu mundur mantra mulang Kanca Pangeusi Nagara wargi Pangeusi Nagara hai hambara Negara Amarta duduh kaula Raden Gatot Kaca salaku kamana negara umajak ka sakabeh hamba rakyat Pangeusi Nagara bantu kaula keamanan negara sabab keamanan negara teu cukup ku para pangagu keamanan negara teu cukup ku para pejabat keamanan negara teu cukup ku para ais pangampi negeri tapi keamanan negara kudu babarengan antawis pupucuk pamimpin jeung hamba rakyat Ganjar bayak-bayak leungeun pantai antai tangan gawe rancage antawis papucuk pamimpin jeung hamba rakyat manunggal ngajadi hiji sahak jeung kakasa kewajiban Ganjar takuasa kitu kula Gatot Kaca umajak hayu bantu kula ngajaga keamanan negara naon sabab keamanan negara paling utama leuwih utama
Mua bisa ngawujud pangwangunan, mua bisa nyaeta aya ada pendidikan lancar. Jeung sajaban lamun tidak ada saran ku keamanan Ganjar. Kalayan kaula umajak di pelosok lembur pakampungan, padesaan, pakotaan, pusur daya, ronda ulah ditinggalkan Ganjar. Pos ronda ayakeun tiap-tiap pelosok, tinggal ngomong ke bapak kepala desa Ganjar. Jeung kade info-info teu jelas hoak jeung sajabana. Sabab negara teu cicingeun lamun jelema hoak. Ngalewatan nyaeta media elektronik bakal dikenakeun ku undang-undang ITE Ganjar. Tak kuasa gitu, urang kudu jujur tumutkeun negara, amalkeun hukum negara, maka urang bakal selamat hirup di dunia mun sokobo kadituna di akhirat Ganjar. Sabab saluyu jeung aturan negara, saluyu jeung aturan agama Ganjar.